Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anaral wujuda bi maulidi sayyidi waladil adnan. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam. إذ لولاه لكانت أحواله أعقبها من الأنعام. أشهد أن لا إله إلا الله المالك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأعراب والعجام. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil siham. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil muhkamil ahkam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Pangleng ulama ya Allah. Kullu lafdin lahul lafdul jalalah bahwa zikrun ibu, setiap lafaz yang mengandung unsur jalalah itu adalah zikir. Indah syar'i kullama kasural ajru kullama kasural abdu kasural ajru. Cek ilmu syarak nyangkin loba ngucapkeun lapanna maka bakin seueur urang kenging pahalana. Teu cukup amin kudu Allah atuh. Wa qala ta'ala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menang ngalolojo al-ayah wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man aqama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aydan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Syekh Syirri Saqati wa qala Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki fi kitab Nazam Aqidatil Awwal bi Bahrir Rozali
mauliduhu bimakkatal aminah wafatuhu bi thaibatal madinah atamma qablal wahi arba'ina wa umruhu qad jawaza sitina mustaqilun 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 tinggal ilun doang kuasa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin para alimin ulama hujaj wal hujajah asatid wal asatidah santriyin wa santriyah ma'al jamaah insyaallah biidznillah min hadhil lailah ila yaumil qiyamah ma'as salamah wal barakah fid dunya wal akhirah amin. Kapiatur kusim pribados para kasepuhan urang bini sepuh di ieu tempat nu ti Cikesikna urang doakeun sadayana mudah-mudahan guru-guru ngaos urang kiai urang ustad urang sing pararanjang yuswana. Mugi-mugi ku Gusti Allah sing ditambih-tambih kaberkahan kamuliaanana. Mudah-mudahan putra putrina sing dijantenkeun soleh tur soleha. Doakeun ku urang guru-guru ngaos urang mudah-mudahan ku Gusti Allah sing dibagjakeun kahuripanana dunya rau akhiratna. Amin ya rabbal alamin. Oke teh hilap jajaran panitia yang berjibaku tanpa henti dari semenjak dimulainya rapat sampai detik malam ini mengucapkan terima kasih banyak atas pengorbanannya. Jeung urang kabehan doakeun para panitia mudah-mudahan ku Gusti Allah kacapekna, tanagana, hartana, bendana, pamikiranana sing digentos jaga sareng jannatun naim. Mudah-mudahan kenging syafaati Gusti urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palurahna manawi aya RT na RW na urang doakeun para pemimpin urang sing dijantenkeun pemimpin anu amanah. Sanajan RT sakieu maker ariwe ibu nulisan dana bantuan ibu katulis ngaranna leuwah turun bantuanna teu aya beasna ngubeng RT lumpat ibu-ibu demo ke masyarakat demo ke RT padahal RT teu nyokot padahal RT teu nyokot di kampung Cikesik aya nu kalengitan sendal kotok jeung endog-endogna jeung sayang-sayangna demo lumpat ke imah RT padahal RT teu nyokot padahal RT teu di lembur orang aya kajadian parabola parawan jendol ti heula datang lumpat ka imah RT demo padahal RT teu nyolong padahal RT teu colok sekalian teh bilang gitu orang doakeun RT orang sing panjang umurna amin. Mudah-mudahan kahirupanana dijembarkeun dunia rau akhiratna amin. Muratibul Awqat pemandu waktu penata acara garis pendek MC Master of Ceremony cek bahasa Cikesik mah MC teh modal congor doakeun kurang MC sing panjang umurna amin. Hilap mudah-mudahan MC sing geura kenging jodoh mun bujangan keneh bujangan atos berarti doakeun sing nambah deui anakna. Oke teh hilap nunggu simpir pada dihormati pembaca ayat suci Al-Quran baik yang pertama maupun yang kedua tadi kita doakan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Kiai Turmudi ibu kakuping teh tadi soan tanah bu soan tanah kakuping mantapnya hayang teh ibu gaduh putra sedak itu yakin hayang. Andai kata dia suami ibu bahagia atau tidak, andai kata dia saudara ibu bahagia atau tidak, andai kata dia anak ibu bahagia atau tidak. Hayang boga anak doang tadi kunaon tadi ais
hayang ketika kita memiliki keinginan, cita-cita, harapan, tapi tidak diikuti dengan perbuatan dan tindakan kalangkang heula. Bener tak? Hayang boga perak pare bagus tapi ngan ukur ditancapkeun 3 bulan teu ditoong teu diteang. Atuh eta cai sawah ku keuyeuk. Jadi tante tak pare. Atuh cai eta. Hayang boga anak soleh-solehah teh anter pasantren titipkeun ka pengajian. Ladingkeun bae di imah di paraban handphone. Ngadon jadi bebegik teh ka dituna. Bener tak? Isukai na ngeslumpat kagalengan sawah nyen konten sorangan. Halo guys, kali ini aku mau nge-review. Nge-review apa? Tutut. Apa itu tutut? Makanan kampung. Bagaimana cara makannya? Songheken juburnya cocok. Wah guys, ada tanahnya. Jadi bebegik anak mau gitu. Bener tante? Apa santren kan? Yang bawa anak soleh diikut baik di imah. Logika kaduana ibu, lamun ibu gaduh ATM, hayang aya encisan, isi dong rekeningnya. Ari kartu ATM dikekemel bae rekening teh dia sian duit, dicolokkeun deui keluar moal. Ngadon lecet teh. Anak hayang pinter, anak hayang soleh, anterkeun ka guru-guru ngaji urang. Teu daekeun ustad paksa. Ayo teu daekeun beurikeun bebek menang 200 mah. Atunya hirup tidak ngaji-ngajian can cepulah mah merintah ngangon bebek mah ngeunak dipencit anak ibu pahit daging lagi bener tante geus doakeun ieu urang Cigeusik kabeh tah tadi teh putra daerah tadi teh putra urang ieu di Cigeusik ti dieu putra ibu putra bapak sadayana bangga tante ketika di luar negeri ketika ada lomba di Kairo di Mesir beliau ikut di Malaysia beliau ikut siapa Kiai Haji Imam Turmudi asluhu min Cigeusik saha nu gagah saha nu harum urang mana nu harum urang Cigeusik betul hidup Cigeusik hidup Cigeusik hari ruplah jajan parae. Mudah-mudahan tinggi suka harap sing ayah putra putri orang generasi penerus anu soleh tur soleha amin ya robbal ampura ya rada ngerebek sawaranya ti Mahmud ti mimiti mulut can eureun-eureun durang peuting dorkar batur nu mulut kuda nu ngubong lainana abi dongkap ka dieu alhamdulillah tadi tos acara enjing ti kandang palon awangi abdi tadi teh istirahat di rompok pun cuan pun misan abdi di Namtaran Cagawir Kadugawir di Kadugawir atau malu nih urang lain urang dia iya jurang tebingnya jadi duren tebing cek bahasa keren nama gitu Kadugawir orang mah gula gaduh sakadang dulur misan didinya alhamdulillah kula dijajabkeun ka dieu ku baraya jadi na kula ngadeukeutan jeung urang dieu mudah-mudahan kula kenging jodoh di dieu ieu sirik bae sirik oga cenah ustad lah jak kiaina ge peluh cenah peluh ge ibu peci luhur eta mah tah kan awewe mah kitu lamun geus diartikeun geus dibere kangeunna beta bener tanta kucing gerak letik moal ngarti geus lama ieu ka dieu ibaratna idap-idap ibnu surur silaturahmi ka dulur-dulur abdi di dieu mudah-mudahan calikna abdi di dieu wasilah Kiai Mahmud alhamdulillah abdi tiasa sareng para hadirin Pak Amprok Jonghok mugi aku Gusti Allah jaga urang ngumpul di dieu sing dikumpulkeun jaga di surga Allah amin tim hadro dari pondok pesantren apa Nurul Muqtadi urang doakeun sing saloleh mudah-mudahan sing tetap pada pendiriannya istiqomah dina miliaran ilmuna jaga hirupna sing istiqomah mautna sing husnul khotimah mudah-mudahan ka surga Allah jeung hadroh-hadrohna amin ya robbal tukang son urang doakeun mudah-mudahan panggilanna sing tambah laris mudah-mudahan hirupna istiqomah maut husnul khotimah asup ka surga jeung salon-salonna ya robbal alamin
YouTuber yang sedang live streaming, mudah-mudahan makin banyak likers, subscribersnya. Subscriber motor ya. Mudah-mudahan sing makin rame, orang doakan rekeningna sing nambah gendut. Amin. Jaga maut ke surga Allah, asup sugan jeung YouTube na amin. Ya Rabbal alamin. Para jamaah sadayana nu aya di ieu tempat, urang doakeun ya urang Cikeusik dan sekitarna, mugi-mugi nu keur tani sing hasil tanina. Sanajan keur halado entrang-entrangan, mudah-mudahan teu ngajadikeun urang hilang keimanan. Amin. Terus bae nyawa maulah dieureunah. Adodo ulah jadi alasan. Amin. Sebab kula teu percaya urang dieu teu sieun ngaranna ngarasa sieun kana halodok ja buktina anak ngalobaan bae. Jadi nak mandi cenah eueuh cai jeta anak jeret deui. Berarti halodok teu jadi alasan. Betul? Urang ngadoa ka Allah ieu halodok singgara eueuh, singgara liwat. Mudah-mudahan segera digentosan ku cai hujan. Ya Rabbal alamin. Teu hilap ka para jamaah nu hadir di tempat dina haflah mubarakah. Mudah-mudahan ku Gusti Allah urang ngadoa ieu kampung Cikeusik, desa Cikeusik sing dijantenkeun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Rabbal alamin. Puji urang kadat ilahi Rabbi nu maha hiji, nu tara ngawiji-wiji, nu tara ingkar janji, nu tara pasini. Allah eta tunggal datna ibu. Urang diciptakan ku Gusti Allah pikeun ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah kepadaku. Berang penting isuk sore tong eureun muji ka Allah. Ulah hilap keur susah keur senang najan keur loba duit, ulah eureun muji ka Allah. Ieu urang buktina ngumpul di dieu tanda di naon? Urang teh keur mahabbah ka Rasulullah, hayang muji ka Gusti Allah. Dipikir-pikir wancik wari biasana ge ngajogok hareupeun TV, benar tah? Ieu mah ngabelaan diuk, kadang-kadang tuh make terpal karpet merekna UMP urut moe pare eta. Tapi kedua nu penting mah jaga jadi perbandani bisa nganterkeun urang ka surga Allah. Ya Rabbal alamin. Puji ka Gusti aya sabaraha ibu? Kabagi op. Hiji ibu kodim alal, kodim nu kadua kodim alal, hadis nu katilu hadis alal, kodim nu kaopat aya hadis alal, hadis babarengan. Puji kodim alal kodim, puji kodim alal hadis, puji hadis alal kodim, puji hadis alal hadis, puji kodim alal kodim. Allah muji kana datna, puji kodim alal hadis. Allah muji kamakhlukna. Balikan puji hadis alal kodim, makhluk muji kana zatna. Puji hadis alal hadis, makhluk muji kana makhluk. Ting poloho ulang urat beurang masa gede jempol unuman tua ay kudu bisanya makanya kayak ngaji odah ngaji rodia ayah ke rodia ampura di itu ulang arana sampai depan saja. Kita preteli satu persatu kodim alal kodim itu maksudnya apa ibu? Menurut ilmu tauhid Allah muji kana datna, artina Allah mah wajar najan muji maneh ge. Sebab Allah mangagaduhan kawasan teu aya bantrak-bantrakna. Ngadamel langit di masrik ka magrib tanpa tihang tapi can pernah kadenge aya langit rubuh, benar? Urang mah kadang-kadang yen saung kadu ge ngabur usut. Iya bumi ku Gusti Allah diamparkeun minal masyriq ilal maghrib tapi tanpa pondasi. Alhamdulillah can pernah kadenge aya bumi rugrug kahandap. Betul?
kawasa Gusti Allah marek ngadamel naon ge jeung ngarasa kawasa ge wajar. Mana bukti yang lain bahwa Allah kuasa ngaluarkeun hulu sakitu gedena bisa kaluar tina liang sakitu leutikna. Ijing brak leutik moal mah. Eta teh kawasa Allah. Betul? Nah, ieu resiko ceramah di pinggir jalan. RCTI. Rame ceramah tiba-tiba iklan lewat. Nya orang doakeun udah lewat sing paranjang umurna. Bu nya. Kada yang di supirna diajar. Anda orang doakeun melalui lewat sing salaman. Teruskan ya. Lanjut. Ibu. Bu. Kah gitu. Murkeun kiai jeung heuh saya mah. Di mana ge kieu sigan aya. Rodia, heuh. Aya naon saprode? Rumah tangga unggal poe pak gitu bae. Tinggalkeun kiai mah kudu rada sopan saeutik. Kah gitu nya. Ulangi, Bu. Ibu. Harak magelis jendol. Kunaon awewe lamun disauran teh sulak menyahut dengan kata kah. Ternyata menurut penelitian survei membuktikan pada diri perempuan itu terdapat benda yang barareka. Ari kana lalaki kumaha sok disauran teh kulan, ujang kulan, aceng kulan, aa kulan, horeng dina diri lalaki tak terdapat hiji benda nu sok engkul-engkulan. Ngerti? Allah muji kana datna wajar lamun jelema muji dirina kurang aja sombong kapapada mun eueuh aing dak ya di lembur aing mun eueuh aing ya di lembur ya di cikeusik ya tang dia mun eueuh aing atuh lamun eueuh aing di dieu moal aya aing atuh kan paeh meureun kakak eta ngaranna maaf Gusti Allah marek takabur ge atuh hakna ibu cenah urang ngarasa gagah ku ilmu naon pugunya nalayangan ge budak kahulu wae muncul betul cenah rek sombong ku hartana ku pakaianna neuk di mana mandi sampo terebeak dicaian deui betul boga sabun batang ge hapek dikusak-kusak kana awak tina luhur kana bujal barang handapeun bujal eta sabun leutik da ibis doang silet eueuh leungit kabawa cai tak ka mana ieu budak sabun aing jauh ieu sabun ka mana eta kapangi malam Jumat ku salaki ibu barang dipake busa cicing budak leutik moal ngarti neuk belah mana coba urang ngarasa sugihna betul maka telayak jelema ngarasa jago lu ngarasa jago mah ukur kotok boga kotok jago maka atunya ayam jago nah jelema ngarasa sampurna teu pantes kah nu sampurna marokok ibu ngarasa jujur cenah ka salaki maaf nu jujur pamerek minyak goreng aya atuh jaeta nek jujur kumaha ka salaki kadang-kadang duit dina lepitan kantong salaki ge ditilep 100.000 sorry nu ngaku maka mentak eta pemuda mana pemuda aya nu jomblo urang doakeun segera boga gebetan nu geus boga gebetan mudah-mudahan segera dijodohkeun ku Gusti Allah tos dijodohkeun mudah-mudahan segera boga katurunan geus boga katurunan geura rareuneuh geus rareuneuh geura ngalahirkeun geus ngalahirkeun mudah-mudahan teu kebal rareuneuh deui ya robbal ayam nyaon ada 18 tah anak ya ieu pemuda kupingkeun lamun neangan pamajikan teangan anu pinter neangan duit itu maksudna kumaha eta nu tadi salakina geus nyumbutkeun duit tina jero Quran kapangikeun eta ku eta berarti pinter neangan duit iku lagi pernah dibukaan kitab cek pemajikan katanya tidak punya duit ini uang apa ini 1,5 juta ada di kitab waduh cek ulah kanyahoan eta berarti pemajikan pinter neangan duit naon ieu duit naon duit sial kumaha sial kanyahoan budia terus ya
Kodim halal kodim bu Allah muji kana datna wajar tapi lamun jelema hendak muji diri Fir'aun ngarasa kawasa cek Fir'aun anatil autan ana rabbukumul a'la paeh nuncep digencet ku laut Fir'aun umur 420 tahun cek hiji kaul 450 tahun panjang awak 8 meter lebar dada 4 meter sakali dahar Fir'aun beak kebo hiji asli tapi ternyata sana jam segitu gagahna bener seumur hidup jangan pernah lihat hulu sedang jangan pernah asup angin dah kabat kumaha ngerok napa majikana awak 8 meter mantep kudu make taraje aju gobang naga sagede nyiru mah untung na beta saya telok asup angin majikana anda benar Siti Asiah binti Mujahid eta ibu Siti Asiahnya ejen gambaran urang najan salakina bedegong tapi dirawatan bae hayang dahar dirawatan aya di imah dibere kopi disedukeun najan salakina bedegong geus ibu najan boga salaki ibu bedegong nya pagawean awal poe sampai eureuna kan kuat mau nunggu sok caina saat datang maka imah rawatan itulah kewajiban ibu hablum minan nas pelihara hubungan ibu dengan suami Ustadz pancena salaki kula mah tukang bobok tukang tarok tukang kodok kesirokkeun wae eta mah hablum minallah engke geus di ditu mah masing-masing ibu ka surga ku sabab bakti ibu ka salaki ka neraka ku sabab bedegongna ka Allah kayak di ditu mah ibu dadah see you next time sampai jumpa di lain waktu kan manehna mah ahli maksiat atuh ngerembok lah ke neraka ibu ahli taat ngabakti kanu ngaran jadi salaki surga jaminannya geus di dunia ngahareupan salaki nu model kumaha bae bedegongna nu beuki main lalayangan bae aya tapi asam manong deh nu menguen kolecer bae aya ku hobi masing-masing seeng manangku jatuh ngejo kedua datang ke imamah rawatan cina sok kaya ngopi atau ustad salaki ngan telok mere duit teu mere kopi eueuh gula eueuh ibu ulah bodoh asup ka dapur songgengkeun tar seeng tonggengkeun kerok juburna kana gelaskeun bubur hajar ku cai termos bikeun aku ibu ka salaki neng pan peurah mati mah kopi ulah loba omong ka eta ngaranna kopi cap saeng nonggeng ibu sok enek teh kalau mun esa lagi modal gitu heuh mena duit entok kopi teh aya gula teh aya hayang ngopi geus ngerokeun ampunanya ieu sawara makin ngarebek bae doakeun kula sing sehat ibu mudah-mudahan ilmu sanajan sakedik sing manfaat amin ya robbal alamin geus balik deui kana jelema teu patut sombong wa ma utitum minal ilmi illa qalila cek Gusti Allah jelema nu dipasian ilmu di alam dunia didatangkeun ilmu ka masing-masing jalmi illa qalila ngan saeutik sewang kabeh teu rata Pak nu bisa ngaji teu bisa ngaji kabeh aya nu ahli maca hadis engke dina giliran fan fikih mah manehna ngebleng aya nu ahli fan fikihna ditanya tajwidna UAOO aya nu ahli qiraatna ketika ditaros asbabun nuzul ayat ieu di mana datangna teu nyaho nah masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan tukang bas ahlina yen imah tukang pertanian ahlina berarti di sawah ahli mesin ngabengkel cina di Amerika ayah ahli pembuat pesawat Apollo ulang alik bisa pulang pergi dari planet bumi sampai ke planet bulan bawa jajal kaci kesik kata profesor ulah bara-bara tahnya ngegetuk belah di dia mau bisa sebab tadi teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila tepati-pati ilmu nu dibikeun ka setiap manusia ku Gusti Allah illa qalila terkecuali saeutik ti dieu lah urang kudu ngaca diri bahwa urang ulah ngarasa pang bisa ngajina ulah ngarasa pang bisa macana ulah ngarasa pang bisa ieuna ituna ulah nu sugih
sugih ku hartana ulah dibawa sombong. Hewa kanu susah deket tuh susah ulah deket anjing kurang gitu kak dia madara jeung cangkang tampil ari kakak jeung naon aing mah hotdog dong spaghetti dong none pizza hut dong Pizza Hut none kak atuh fried chicken dong fried chicken cek ulah mah kokodoh kotok ya eta prat so Inggris betul kotok taranjang di kana tibungkeun diasupkeun kana minyak gagolak digoreng ngaranna gogodoh kot geus ulah ngomong fried chicken segala naon letah so Inggris teruskan ya wa mau itu minalil ila qalila teu pantes urang rek sombong ka maaf ya cenah aya nu sombong ku harta aya nu sombong ku pangkat maaf pangkat moal abadi harta moal abadi begitu orang lep maut diteleg ku taneuh teu mawa naon cenah di dieu aya nu gaduh tanah 30 hektar sorangan bae barang maut manu dipake ngan hiji kali 3 hiji kali 2 ngan sakitu nu dipake mah pamajikanna ge galeulis tetep moal bisa diais imana ge garedong tetep moal bisa digandong begitu lep asup ke alam kubur cincang keling manuk cingkleng cineten los ka kolong bapak satar bulan keur ngora belang ka dieu belang ka ditu nganjang ka dieu nganjang ka ditu barang geus maot diasupkeun ka alam kubur bapak satar bulan lep teu mawa nanaon ngan boeh doa kartos. Jadi apa yang mau kita banggakan hadirin? Mari kita bersyukur kepada Allah masih diberi keneh awak sehat bawa sholat unggal bulan diberi gaji bawa kurang ngaji ulah pas ini bae unggal poe jeung salaki neka pengajian ge teu dor bae ka daek ulama ngaji asal pakaian sopoe hiji seragam saminggu ulama hayang 7 seragam Sabtu kelabu lamun poe minggu ungu mun poe Senin koneng tai ka poe Salasa putih tulang lamun poe Rebo aja tai kebo ulah poe Kamis maping seragamna engke lamun poe Jumat putih kabeh tilur kandap kami maka majelisna dek nganclok waduh aya bedek ngaji make baju rupa-rupa tiung hayang rupa-rupa teh sadar salaki ngapegang di imah paru-paru mikir odah mikir ijah mimin mumun mae saroh mae sirah mae munah mae maneh mikir antakan kita salah kilo manu sararetuk diheula parareh diheula ai kitu teu kuat nahanan pamentasan pamajikan geus survei membuktikan desa mana bae kelurahan mana bae kecamatan mana bae kabupaten mana bae survei membuktikan yang paling banyak di atas negara ini adalah di tiap-tiap daerah awewe randang duda maka itu kucuruk maaf bu kunaon eta sebabna salakina paeh ti heula beak digetakan duit leutik molotot paeh aya di dieu aya besok ngagetakan salaki aya oman diomongkeun ge buku aya ya Allah ya Rabbana insyaallah di dieu mah bu saur kasepuan di dieu ge ibu-ibu di dieu mah salalobar narurut kana salaki eta lamun tas gajihan cenah ge salakina delok galak salaki pan awewe kuari mah punten para kasepuhan kumaha tatanggalan lamun setoran gede ka pamajikan eta hees ge ngadakak dong bapak nyato dong lamun setoranna gede tapi lamun setoranna leutik ngempot mereka nalpot awewe kuari eta kumaha setoran betul tuh ngaku betul hadis qadim alal hadis Allah muji kana makhluk puji nu kadua eta Gusti Allah muji ka makhluk nu mana nu sok dipuji ku Gusti adalah makhluk nu sok muji ka Gusti Allah artinya hadis halal qadim di situ ada take and give bottom up memberi dan menerima dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah
ulah hayang ngadahara nikmat bae ti Gusti, ulah hayang ngarasakeun nikmat bae ti Gusti, urang ge kudu ngabales ka Gusti kunaon? Ku puji. Awak dirupan teureun maksiat bae. Aya teh mah keur menta ka Gusti, ya Allah, kula turunkeun ieu duit nu loba hayang kabayar Bang Emo. Menta hayang digerakeun aya salat duhur 2:30. Akur menta hayang digerak-gerak ai subuh jam 8 maca doa kunut deh, cek anakna, papa ada gula ada semut, sholat duha pakai kunut, orang germanggang doa kunut karena mata poe wanci 7:30 jam 8 karak sholat subuh eta mah giliran manenta hayang geura diijabah bae ka Gusti. Iyalah kesalahan manusia. Mantak lamun hayang neangan keserba-salahan teangan di diri manusia eta tempatna. Mana buktina dibere peuting hayang geura beurang, kercan kawin haliwu hayang kawin geus boga anak ruwet marabana, mending bare tokene hayang keur bujangan. Jelema mah serba salah bae. Cicing di pinggir laut hayang cicing di luhur gunung, cek nu di luhur gunung meunah, nu di pinggir pantai mah boro-boro ku aya tsunami mah lumpat. Betul? Iyalah manusia tempat serba salah. Dibere miskin ku Gusti ceurik teu eureun, geus disugihkeun teu inget kana miskin. Tah urang bu mata ngantuk hayang sare geus sare kunaon kala ka hudang deui. Kita jelema tempatna salah jeung kurang geus lamun hayang ningali kaserba-salahan ayana di jelema. Pusing ustad nyen imah kunaon? Resiko dapur unggal poe. Kita saha nyen imah aya dapuran. Bener tak? Enggak sudah make dapur cek ulama. Moal aya teh resiko dapur. Paling resiko imah doang gitu. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Muji ulah eureun ka Gusti Allah. Pertanda naon? Urang teh tasakur lantaran ngabogaan awak masih dibere rasa hayang ibadah. Ieu ulah mangangkat jempol ieu ka masyarakat Cikeusing. Muludan di dieu jamaah manikeun rame kieu, karak manggi ieu kula mah jamaah saloba kieu. Dihitung ku kula sampai seberapa tadi? Lebih ti 2000 jamaah jeung kacang garing sagala. Heeh, jeung tanggal jauh gitu. Hebat urang dieu gagah. Hadirilah dan meriahkan tablik akbar dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tema menanamkan keteladanan Rasulullah SAW demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Penceramah Kiai Haji Muhyiddin atau Broni SPDI dalam kurung Ki Peluh tak lebah dinyana dong kula cenah. Aing gagah-gagah disebut peluh. Punya peci luhurnya punya. Segala yang disingkat akan mudah diingat. Sok mangga kepala desa disingkatna kades, babari rukun tetangga RT, rukun warga atau RW, pan babari disingkat banyak. Kepala sekolah kasek, wakil kepala sekolah wakasek. Di urang aya madrasah, kepala madrasah kaemad, wakil kepala madrasah wakaemad. Pernah uang kana kaemad. Geus perlu teh singkatan peci. Ustad ngaran kula supaya bisa nempel dina ngaran anak bisa henteu, termasuk ngaran salaki. Ari ngaran ibu saha? Kokom. Ari salaki Abbas. Geus anak Basko. Kan singkatan Kokom. Betul? Jangan kula mah Dahlia Ustad. Ari salaki Dardiri, anak Dahdir berarti. Babari disingkat. Terus ya. Lanjut. Masya Allah. Sampai jam 2. Kuat ibu di dia. Ayo orang guys babarengan. Temanya adalah menanamkan keteladanan Rasulullah SAW demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Keteladanan Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Teruskan Bu. Teladan itu apa Bu? Lain cuma pinter, keteladanan itu di dalamnya ada juga disiplin tuh. Rasul mah jalmi teu ilok paluat paleot dok urang. Urang mah loba paluat paleot.
Aya mobil liwat bagai nyileuk beheungna. Jalo bapak luat lewat pan urang mah. Bener tante. Padahal dia harus aya pula. Mobil liwat mah dulu ka ditu. Kira-kira kondeser lewat teh kula nangkel ho. Ibu-ibu kamana cenah eta nu cara mana ulah ini. Oh naik mobil nangkel. Ayo aing saumur kieu iki mah mod cara mah di pinggir jalan kieu. Resiko. Doakeun ka hareup sing aya lapangan nu gede di dieu. Amin. Urang dia mudah-mudahan hasil tina kerja sama anak Gusti Allah sing disadiakan surga anu indah di jalan akhirat. Ya Robbal. Tiru ibu orang dia tuh bisa ngumpulkan jelema sakieu lobana. Naon ieu sebab kulantaran meniru keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayang di aku umat mahabah ka Kangjeng Nabi mantak sholawat ulah dieureunnan. Ngadoa ka Allah supaya dikutur bulunturkeun ka Nabi urang nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah lamun kaya Kangjeng Rasul diutus ke alam dunia. Maaf para hadirin, urang jadi naon bawa ya kuari. Geus kudu nuhun ka Kangjeng Nabi. Diutus di Mekah sekian tahun, di Madinah sekian tahun, tapi Islam nyampe ke Cikesi. Lewat siapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi, the next generation of anbiya. Mereka lah yang memberikan dan mengajarkan kita ilmunya dari Rasulullah. Nemantak leletikan eta kiai, ustaz, ulama, etalah gambaran-gambaran urang untuk mendapatkan keteladanan Rasulullah. Ulama ngajarkan ke urang karena kehadean. Ketika seorang baragajul berteman dengan seorang kiai, bakal kabawa bau kiai. Betul? Cek ibu teh baheula ngomongan ka anak, "Ceng, hirup mah kudu deket jeung kiai, dia sugan bau-bau kiai," cek gitu le. Asal lah jadi kiai bau bae dia ceng. Pan gitu. Urang mah rumasa jelema wala kahejo, ibarat tundun hejo, hayang laku mahal, bangkeut hijikeun jeung tundun beureum, jual ka malimping. Eta tundun hejo ka bawah mahal kusabab tundun beureum. Geus urang hayang bagus, hayang kualitas urang, hayang diga Rasulullah, hayang milu ilmu-ilmuna, hayang bisa nyangking anu aya dina Rasul, ayana di ulama. Mantap deketan, dia mah keur susah bae datang ka kiai. Keur sugih mah eueuh teh. Bari mah mawa aqua di ka mah kiai. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Aya naon teh kokong? Aya di bae teh kokong. Eta geus aya deui bae. Warung bangkrut kiai. Geus sabaraha bulan? 3 bulan. Aya anak sabaraha? 18. Digana eta tah ngabangkrutkeun warung. Tang kada 18. Laju kuari hayang kumakom, hayang maju deui warungna. Atuh dorong ka hareup cek kiai. Kage maju ta warung. Mana jaya akuana? Bawa ka dieu. Dicanda ku kiai di baceohan di kamar. Datang ke kamar eta jaya aku di babacan. Ilah kadarat ilah kacai, ilah kadarat ilah kacai. Oh ilah ada roti maksudna. Beres ya teh canak deui ka ditu nya kumakeun ieu siramkeun ka sakuriling warung 3 kali ajeuna mun aya siram metoha kumaha siram bae mesti naon rusuh jeung metoha menang 3 bulan warung ibu laku deui modal datang deui nu meuli rame deui ibu sugih deui lepoh di beta ka kiai akur tanda kiai mah tempat kedatangan mau susah bae, mau butuh bae. Lokna ngadoana ge tanggal penting ya Allah, susahkeun ya masyarakat. Henteu kiai mah telok ngadoa-doa gitu. Teruskan Bu. Maka dengan meniru keteladanan Rasul, kita dekati orang-orang yang memiliki jiwa keteladanan. Siapa? Ulama, kiai, ustaz, santri. Tong dihewaan itu. Tong hewa ka ulama ka. Maaf. Ieu mengadele kiai nangariung mawa santri dak setan berkat lewatnya. Pot ngomongkeun setan berkat. Aya santri nu wanian kakak jurik tuyul. Geus santri diaranan ngan setan berkat. Cicing bae, tarimakeun da memang heueuh.
Doakan Bu santri-santri nu aya di pondok pesantren di lingkungan orang sing jadi jelma soleh-soleha, sing manfaat ilmuna, guru-guruna sing sarabar. Ya santri mah kumaha ge eta penerus ulama. Ibu jajal boga minantu santri, Bu. Bulan mulun lintuh anak ibu. Oga ustaz ngawinkeun anak ka santri. Kunaon kitu? Madesu. Masa depan suram. Paling gak boga duit tina nu modar jeung tinu nadar. Oh nu pae bae tetanggana teu boga duit. Terlalu kau Markona. Dianggap santri teh agen madesu, dianggap katro, dianggap kampungan. Maaf, di Kobong yang kita kaji adalah kitab-kitab karangan-karangan ulama dunia. Maaf hadirin. Cek saha santri kampungan leletikan eta kitab nu dikaji nu disebut berjanji nu sok diapalkeun di Kobong tina walama terus kana sosalawatan kana berjanji kana tentang kisah Kangjeng Nabi. Leletikan eta kitab berjanji karangan Abu Ja'far Al-Barjanji anu lahirna di mana di daerah Barjanji negara India Bangladesh. Berarti budak luar negeri, berarti budak dunia. Eta dikaji ku santri, ilmu profesor dunia mau diapalkeun cek saha santri kampungan. Betul? Hidup santri. Hidup santri. Hiduplah can paraya. Doakeun santri urang sing jarara di jelema. Amin. Kondeun anak ka Kobong, titipkeun ka guru ngaji. Jadi santri mah ngeunah keur latihan jadi wali. Naon jadi wali nah usaha teu ilo duit dararantang moal bulan beas dikiriman pan wali eta beuh gagah resep ibu di Kobong mah resep merhatikan kehidupan di Kobong. Aya corona santri mah lewat nu pae dijajah padahal eta dahar dina nampan urutneun dan dina kandang kotok tai kotok pabalata ngan disebor doang asal leungit bedak ainiah nah timpak kuliwat panas pae dahar heula keambe aya eta santri nu pae ku corona teu aya maaf malah nu pae dokterna bener teu eta keunggulan santri ketika subuh kaberangan cek guruna teh mang cibasi ulah di kodoan bae teh salat subuh pan santri mah celengkeung bae ngomong mama pan eta ilmu ngodo salat meunang ahli fikih baheula dijieunaan lamun eueuh nu ngagawean ceurik ka ulama la ilaha illallah aya sakituna eta santri bisa bae teh ngalawan teh kaju hees bae di Kobong cek guruna ceu bae mang ulah hees bae teh di Kobong lah mama cenah daripada melek ngomongkeun jelema mending hees ngeunaheun ningali kehidupan di Kobong mah ibu masyaallah eta ieu usim buah buah kiai telok uman ku santrina beak diadahan eta guruna kesel meureunnya ditulisan make kardus demang sepidol cek guruna teh mamang hati-hati Gusti Allah mah uningaeun tempelkeun kardus di dinya eta penting eta si santri eueuh kapokan di ala dewe buahna ngadeuleuh tulisan eta waduh nah mama ya kumaha ge kalau dibalikeun di tulisan teh leres mama Gusti Allah mah uningaeun ngan Gusti Allah mah teu loba omong eta ku pinter ta santrina terus kan ya tapi maaf santri bu lulusan ti pasantren teu aya nu teu kapake kabeh bakal kapake leuletikan mandian mayit saha amil santri benar jasa gara ge kudu jeung ilmuna ih daek ibu salaki paeh di panjang ku tukang gaplek ai gagabah kurang teu kabayang di lembur Cikeusik misal teu aya nu bisa mandian mayit-mayit ajan sahuram geus teu aya atuh geus gawat darurat eta ka mana ieu mayit kuduna dibawana setim tuh mah di jeos dibawa kuno bodoh ke kamar mandi ting poloton aing dia bisa sih sebenarnya mandian buku aing ge bingung aing mah ieu pan anu maotna eta kabeneran amil tukang mandian mayit dan tukang mandian mayit manehna hayang aing maneh pae mandi heula aing jelema nu bodoh jeung nu bodoh pan pakuntengan bae turun nu kumaha coba
Ngeslah orang cibek kulit hum pimpah banyak. Hum pimpah alai hum gambreng. TI jam pakai baju rombeng. Akhirnya kesepakatan bersama mait dikerebakeun ka Koba. Budak nges di jerok kebesekan bu mait. Hirum deui. Iya. Kieu carana mah teh jadi aing paena. Di dunia kene geus dikerebak-kerebakeun budararia. Bisi kitu ulah mah lainna. Nu mantap ka pasantren keunta anak sinah ngarti kana hukum. Pan di urang seueur Kang. Ya, pondok pesantren di ditu aya. Tadi we ulang ngaliwat di ditu lah ka dieu. Di kadu gawir ka dieu lah. Oh, eta pasantren ya Allah ararindah amat. Jik jajak-jajakkeun putra-putra urang. Insyaallah amun ibu gaduh anak santri bakal jadi kiai. Lamun geus jadi kiai, bulan mulut cair bae. Oh, pamajikan kula ibu kuari naik 8 kilo. Itu percaya. Aku udah mentok bae mal poe bakakak eta bakakak ye. Silih mulut rada lintu. Raja lintu. Silih kemudian ruah sampan teh rada lintu kan tamet mah. Kayak bulan puasa. Biasa. Bulan gitu, salakin awan manggil. Perek bulan puasa mah. Nungguan fitrah be di santri kali jeung ngebul teh beas. Itu Bu. Insyaallah lamun ibu ngawinkeun anak ka santri bakal lintuh anak ibu. Jeung deuna ge man awalna mau lintu-lintu. Nya, guru teh ulah. Lamun awewe ditimbang aya 30 sampai 40 kilo berarti eta ngaranna kurang parah. 40 kilo sampai 50 berarti eta ngaranna buru. 50 sampai 60 eta idealna awewe sakitu pas ileus. Ulah berat-berat awewe mah bisa yang di luhur. Baru nya kasalangkina. Nah, 60 kilo sampai 70 kilo ieu awewe nu kieu ngaranna awewe mulai lintuh. 70 sampai 80 eta ngaranna lemu cek bahasa Jawa mah. 80 sampai 100 ieu awewe nu kieu ngaranna obesitas. 100 sampai lebih kan ditutup ka hitung eta ngaranna dapura kecamatan. Terus ya. Hai ka mana-mana los ceramah ieu lah. Punten mereka sepuhan, lamun teu dikieukeun ceramah ti penting harees. Bener tak? Tuh, lampu ge paeh eta. Sawan kana peci dong eta lampu. Ibu bapak hadirin rahimakumullah dan Allah wa iyyakum ajmain. Keteladanan Rasulullah yang harus kita tiru itu apa? Akhlaknya. Sekali lagi, akhlaknya. Yang patut kita omongkan dan patut kita bicarakan di bulan Maulid ini tiada lain dan tiada bukan adalah akhlak Rasulullah. Yuk kita belajar dari sebuah kisah. Kupingkeun, pasang telinganya baik-baik. Ibu, ketika Rasulullah pertama kali hijrah ke Madinah, Masya Allah, eta manggihan hiji pengemis ibu kolot aki-aki peot hirup deh dah nyaran deh dari pagar ibu kota ku Kanjeng Rasul tiap anjing dihuapan bumbung ke bubur gandum. Pak buka mulutnya celemun ketika dihuapan eta ibu pengemis matana ka dieu ulah kanu naik gantar matana ka dieu kasias teh eta mah yen bae mohon kasias sieun kana peci mohon tos kitu bae wios nah ki bela abi ka dari abi ka di huntuna bae lampu. Terus kali hadirin pengemis tua tersebut dihuapan ku Kanjeng Nabi eta barang dihuapan cek eta pengemis sahaya nu ngawapan kula cicing wae Kanjeng Rasul sebab naon lamun bebeja eta Kanjeng Nabi karita keur dikepung ku urang Madinah. Kanjeng Rasul eta datang ka Madinah ti Mekah dikahewaan ku masyarakat sa Madinah lantaran dianggap mawa ajaran baru sebab di Madinah tos aya ajaran lama. Anjeun nyahotan teu kana si Muhammad cek eta pengemis. Kanjeng Nabi meh sembah bejakeun ka manehna kula heuh tak eta.
yang noktok lamun panggih mah kukula horeng jelema mah dihareupeun matana pecak tabu si pengemis teh aki-aki kolot peot deh hirup deh laju geus kitu singkat caritana jigi sukdi huapan deui datang di sampuran deui kakek buka lagi mulutnya lagi iya sanu ngawapan gula nyahotan teh kana si Muhammad wayang bejakeun tak kasih eta ulah datang ke Madinah tah cicing di ditu di Mekah Kanjeng Nabi mesem deui bae ya Allah ya Rabbana lamun model urang kuari nu dihuapan ngahewaan urang tinggal dicekal dijembut buukna hajar pantingkeun kana tembok mun urang tapi Rasul teu boga teu ngagaduhan sifat model gitu beliau tetap terdiam singkat cerita disingkatkeun kudu nyarita Kanjeng Rasul ngawariskeun eta padamelan ka Abu Bakar cek Abu Bakar wahai Abu Bakar cek Kanjeng Rasul ieu kula umur geus deukeut ka hareup geus pangrasa tereh jasa wayahna lamun kula pupus teruskeun ieu padamelan kula huapan eta pengemis tua nu aya di pager ibu kota nu sok nyarande make bubur gandum cek Abu Bakar siap Kanjeng Nabi 86 nah singkat caritana disingkatkeun kudu nyarita pupuslah Kanjeng Rasul barang pupus diteraskeun lah ieu padamelan ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ayo barengan selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin. Udah sitah meken konci kakak. Itu antarkan. Rompok kalau mantai mas ngantos. Tonggo, rompok kalau kono hanja. One more. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu salama qulma nabi sayyidina Muhammadin ajma'ina. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birahimina bil ihsani alhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila ta'awuli summa salatu wa salamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wada wa ahlihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi wa ba'du falam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isri nasifah wa Allahu mawjudum qadimun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wa'idun wahad qadir muridun ahlin membikul lisai sami'unil basir ruwal mutkallimu lahu sifatun sab'atun tangkadimu fakudratun ira datun sam'un basar hayatunil ilmu kalamunis wajaijun bipan lihi wa adlihi tarkun likulli mumkin ikafilihi arsala anbiya tawil bapana bisidki wa tablighi wal amanah. Cerek gitu ngenahan bu ibu nu ngenahan kula nu teh cerowongan molohok be mantuan henteu eta kula mah urang beuk sagede jempol teu bisa ibu mangkana ngajing-ngajingan teruskan singkat caritana Abu Bakar ngahuapan pengemis
pas kewapan buka mulutnya ayo beletok sendok kana huntuna cek eta pengemis saya nu ngawapan kula ya biasa nage tiap enjing teu kieu lemah lembut make akhlak kunaon ieu kieu amat anjeun nyaon teu kasih Muhammad bejakeun teh kasih eta kula keung nya sada kasih Muhammad eta geus kitu ge awek-awek kana bae tah hewan Kanjeng Nabi Anu gede teh mah. kumaha cek Abu Bakar Jajang. ampura pengemis eta anu ku anjeun dipake ka hewan teh Nabi Muhammad tos pupus tos maot keluar cai mata Abu Bakar netes cek eta pengemis itu Pak aya wios biasa ade wios upami teh eta mah wios kin bae nya kin bae wios ari ka rumah make obor kan bisa mau obor teh nae wios kin bae teruskan Ibu iya ibu-ibu nampo konsentrasina ka dieu bae tah nya tong ka dia ulah ribut bae bisa diasupkeun kana sampai hiji ku budak kabehan cek Abu Bakar eta sabenerna mah anu ngauapan anjeun unggal isuk dialah yang kau benci dialah Muhammad anu ngauapan anjeun samemeh kula eta pengemis ibu noroktok tuurna nguping bahwa nu dipake ka hewan teh kumanehna horeng nu sok ngauapan manehna unggal isuk ya Allah Gusti can pernah kula ngahewan eta jelema ku kula diaranan dikeun padahal aya hareupeun kula suka ngintreut suka nampiling hebat amat eta akhlak Abu Bakar tuntun aku bersyahadat atas nama Allah dan namanya maka eta Yahudi bulungkeun pengemis tua bersyahadat minta diislamkan oleh Abu Bakar oleh karena akhlak Rasul yang baik betul lamun model urang kuari dakwah geus lain kitu urang mapan kana jelema galak magahan budak leutik ge dipagahan budak leutik na teu dek cepen bae teu dek maju bae teu dek bener bae cek ibu teh alif kalah a bae alif teh a ih dong hidung dia bebelan be kalah sasada be tah urang mah lagi bae emosi ngajaran budak leutik bae ge tah bener tak? Coba sin cek budak letik sin barang pas son eta budak letik mundur 2 meter ke buri cek ibu teh kunaon can mundur punten ibu sonna bau jengkol tau urang mapan emosi nu aya dikepek lentong ulang ngaji ka dieu deui dia ngaranan aing bau jengkol betul apa betul mari berdakwah dengan akhlak la ikroha fiddin tidak ada paksaan dalam agama ndek asup Yahudi ndek asup Islam ndek jadi Nasrani heuh bae ieu mah keur ada poe asup Islam dipeunjit ya poenya nanaonan kan kudu kikituan engka jadi itu mah masing-masing anu eta kadinya urang kadinya urang ge can puguh kadinya kadang ada jelema masalah pan urang mah papolotot tas eta dak cenah tukang maksiat neraka tas eta mebas ka di neraka can puguh ka urang ahli surga bener kan teu maka cek ayat Al-Qur'an la yasor qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhum ulah sok siling aranan goreng kana jelema anu tabeatna goreng asa sahanunya ho urang nu sok aranan goreng kalakuan urang bagus cek urang ternyata itu nu leuwih bagus ti urang nu diaranan goreng eta nu bage kasieun kan betul Bu? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ini maula di hadrohan emangnya ayo Bu salatan barengan Bu ya Rabbi bil Mustafa balik wa lana ya wasi'al ya Rabbi Mustafa hidana waghfir kamana jalan kasaga kaditu ka pasisian kamana jalan ka surga kaditu ka pangajian ya Rob waghfir
si bokir niu piriwik mang nasir katelak urat ulah loba mikiran duit kir alam akhirat ya Rob balik maka waghfir lana ma ya wasi'al karami imi najarami sayang kook na jambatan nini hayang ka kami di bokok ngap-ngapan ya Rab balik maka waghfir imi ibag mobil bareng dihadekeun nini radaku baga nakadi belum tedaekeun ya Rab mana si burai Musa waghfir nalapatu kaji gudag di guhaku kulilingan boga minantu rada budek mitoha di tampilingan ya Rob balik aena banjaran ngadu kabelut kaci guha paeh ge teu panasaran sebeh gelut jeung mitoha ya Rab dina toeda sidana waghfir anak iwungna pesitan buahna arata kene dicium kono kumisan sebulan karasa kene ya Rab kumisan yes waghfir lana ya wasi'al karami salawe 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dangdan tepekuk ngejo ya Rob si jaga mama do salawe 25 manu kapiit dina kejo awewe zaman ayeuna dibere duit matana hejo ya Rob waghfir salawe 25 titik totol awewe zaman ayeuna letik bagi letik bagi tongkol ya Rabbi bil Mustafa mesum re otakna ya nah mama do ya wa Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi teruskan ibu hayang ke surga terusnya mau jalanan kan lagi nak jalan mana ije iya orang bihonya hayang ke surga teh gampang ibu surga ibu mah aya di salah ulah neangan surga di salaki batur eta manarak betul mana contohnya bahwa surga salah pamajikan ada di salaki hiji cek Kanjeng Rasul lamun awewe nyuci pakaiannya sepakaian salakina sapotong bae eta 70 dosa leutik nu aya dina awak ibu muruluk lebah dinya jeung daki-dakina nya so nu bener ieu mesin cuci baru diaprung dong anu ka surga teh heula mesin cuci eta los ke di surga aya box segi opat teh dadah ka ibu kamu mah gak pernah nyuci aku aja yang nyusuhan cek ibu kata siapa aku yang ngejajal-jajalinnya cek mesin cuci iya tapi kan aku yang ngegoyang-goyangnya pakaian salaki sabarata ibu 70 dosa ibu nu ngaletik dihampura ku Gusti dan setiap perasan dari air yang dihasilkan pakaian suami ibu yang dicuci oleh ibu itu menjadi tetesan malaikat yang akan memberikan ampunan kepada Allah untuk ibu masuk ke dalam surga. Alhamdulillah kadel ini beta pemenangnya no Pak masya Allah luar biasa teruskan ya
hiji nu kadua surga ibu aya di salaki kupikeun pasang telinganya baik-baik norekan namun aya kana teh cilian nu kadua cek Kanjeng Rasul saha jalma awewe anu nyium leungeun salakina balik ngaji sakali mah eta sarua jeung nyium batu hajar aswad di Mekah dengan tika Mekah di imah ge aya hajar aswad kakak da geuning bener sarua bae jeung nu di Mekah hideungna geuning itu mah seungit teh mah angin aya bisa teman nyium ngahinakeun dua surga ibu isok sasalaman cium tangan isok aku bangga dengan kebohonganmu isok buktina lebaran dengan kieu doang leungeun Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam hampurannya kalau cuma dia baik kan sakitu bener tanda kumaha cara siling hampura jeung salaki nu hade teh ibu salaki ibu calik dina kursi gep ibu di dieu nyembah doang hamba nyembah raja ngaguguk ceurik hulung ibu aya dina tur salaki kumaha cek ibu kakak ampuran tiluhur sausap rambut dihandap sausap dan persuku jeung rorombeheun anda ampuran neng loba dosa kakak tiba heula ngagetakan kakak bae sampai torek sabeula ceuri kakak ampuran kakak sanajan eta salaki kumisna sagede pager kacamatan ngadeuleu salah pamajikan uger-ugeran model kitu milu ceuri kumaha cek salaki ibu Rodia ari kakakku non cerik suku aing tapi kakutur dia haram jada gelut teh beta ka ditu siling hampurakeun tadi nama atuh sukuna keur hilau dan meureun katakan bodoh Allah lagi kamesraan aya ge anu hampurakan nek unggal poe teu bisa merena pakah lahir batin anu sesuai jeung keinginan neng ya Allah malah kapungkur neng ingetan teu naon kakak anting neng pernah leungit lain sabelah homun eta ku kakak dijual pakai kawin deui oh jadi dia ka anu ngajual anting aing haram diadah dia diceker salaki na bener oh itu benar eta karena ya siling ngampurakeun bareng-bareng cium leungeun salaki bolak-balik bila perlu eta teh hajar aswad tengah tika Mekah ada ongkos can daftar bener gak nu katilu surga ibu apabila cek Kanjeng Rasul seorang perempuan nyeduhkeun kopi sagelas maka bakal dibere pahala sarua jeung puasa sunah satahuneun kopi sagelas balasana puasa sunah satahuneun lamun sapoe-sapoe ting salaki ibu ngopi na 6 gelas ora lahu tah leuleuh ngopi sapoe-sapoe ting 6 gelas berarti 6 tahun puasa sunahnya alhamdulillah nu mantak pamajikan mah geus teu nganti puasa sunah nyeduhan kopi bae mah balik dia datang ka imah urang jaka urang dia ngopi aing geus nyieun kopi tuh 6 gelas balik haji video eta salakina kok ngap-ngapan ari dia kasurupan jurig di mana jauh enggak ge aing nu nyeduh kopi hayang menang ganjaran pan itu pamajikan anu kaopat kupingkeun ibu nu kaopat saha jalma cek Kanjeng Rasul pamajikan teu beungeut salakina sakali wungkul teu beungeut salakina dengan keadaan ikhlas ridho karena Allah menghibur suaminya demi amalan ikhlasnya karena Allah maka cek Kanjeng Rasul awewe nu model kieu dibere pahala sarua jeung neuteup Ka'bah di Mekah tengah tika Mekah deui wae diteutepan ku ibu balik di dieu salaki ibu cicing banget mana banget bener kakak ditelak-telak kokula ternyata mirip jeung Ka'bah banget nah kunaon gitu hiji hideung 24
Ayah biasa teman ngelek ngahinakeun nya. Tatap mata suami ibu, terutama ibu ketika dia sedang tidur. Keur sare teh pan mujina capek eta. Deulekeun ku ibu telak-telak, bener oge nya cek Ustaz. Ngadeulekeun salaki macan ge keur hees. Ku aing ge telak-telak bener ieu beungeut salaka aing boncor. Kan aing kunaon jadi bogoh kieu nya kanu boncor. Aya bese teh mah ngelek malik-malikeun maneh kana salaki. Lain kitu hiji. Ya Allah, berikan dia kekuatan setelah sehari penuh mencari nafkah untuk aku dan anak-anakku. Gitu tah. Mudah-mudahan engkau dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan engkau dilancarkan rezekinya. Gitu. Doakan salah kita. Walaupun dicerekan anu digetakan mah mantep ada parah teu lah kitu. Tingali Pak punten, rangda lolobana. Ai salah kitu saeueuh parah teu lah. Ngarora keneh padahal. Atuh balik di Jakarta mawa duit leutik beak diketakan. Balik-balik teuing mau dicakiok. Pugu anak loba. Urunan ngejeueuh. Eta salakina mengsol langsung sumut sampai tos setruk. Bawa ka Aji Darmo ka ditu. Dirawat saminggu pae. Terus kan? Terus Bu? Kuat sampai subuh? Ayo jeung abdi di dieu ibu sampai balik. Kuat ge nu dihandap, nu di luhur, nu nyanotok, jangan betot. Nu dihandap tinggal doang. Cicing dak leutik mau ngarti. Nu kalima, surga ibu ada di suami ibu. Mari kita adakan survei penelitian. Inilah akhlak Rasul. Rasul selalu mengajarkan kepada para istri-istrinya untuk setia. Siti Khadijah ibu nuju nyuci ngupingkeun Kanjeng Rasul nyeduh kopi kuat seuk di rontok. Tas caramah Kanjeng Rasul capeun nyeduh kopi sorangan di dapur. Siti Khadijah nuju nyuci di gudang. Kakak, sini gelasnya, sini sendoknya. Ini tugas aku sebagai istrimu. Kalau aku tidak mencuci kopi, tidak menyeduh kopi ini, walaupun aku sedang mencuci di belakang, nanti ganjarannya buat siapa? Tiduran di sana istirahat di ruang tamu di sana di tengah. Biar Neng yang bikin kopi. Eta kopi di damar ku Siti Khadijah. Datang ke paterasan. Assalamualaikum. Ini kopinya sudah datang. Silahkan dicicipi. Kalau kurang manis, teriak lagi nanti Neng yang nambahin gulanya ya. Kalau belum manis juga tatap mata Neng. Begitu dong. Neng mau ke dapur lagi, mau nurusin. Ya sudah. Dadah. Memeh di leueut eta kopi Siti Kanjeng Rasul punten tos ngaraos wareg tiheula lantaran akhlak istri nu bagus. Rebut Bu. Ibu mangah aja salaki nyeduh kopi tiheula teh di deukeutan mah di deukeutan cuy, tapi ngadoa ka Allah ya Allah nuhun salaki kula geus dibere hidayah. Yeah. Pugu salaki mah karunya supaya saat pamajikan teh boga ganjaran. Mantak celukeun kopi ulah kudu dikitahan. Harinya oma eta salaki sok ngopi. Kadang-kadang yang membuat rumah tangga dodar itu perkara kecil Bu. Betul? Terus kan? Nu kalima nu terakhir, surga ibu aya di salaki ibu. Aya di salaki ibu teh surga ibu. Cium pipi salaki ibu. Nu aya ieu salaki nu aya. Atuh ari nu teu aya mah kawin dah. Apa pahalanya? Dalam kitab Adabun Nisa halaman 292 juz kahiji. Kumata cek Kanjeng Rasul wa ayyu mamra'atin kubalat jaujaha biti binafsiha faka annama qara'atil Qur'an isnatai asrota marrotan. Sahajal mas si pamajikan nyium pipi salakina biti binafsiha dengan penuh hawa nafsunya maka annama qara'atil Qur'an isnatai asrota marrotan. Maka kata Rasulullah pamajikan nu model kieu sakali nyium salakina dibere pahala lir ibarat namakeun Quran 12 kali. 12 kali tamat Quran. 24 kali tamat Quran. Rodia Ustaz lamun 3 kali berarti sabaraha kali tamat Quran? 30 genep kali tamat Quran. Ustaz hayang tamatna 100 kali Quran bisa, sekali nyium bisa, cekek bae salaki deukeutkeun ka dieu titik hayang tamat Quran 100 kali titik.
Beres dicocok salaki ibu cara roblok kuntuna. Bau isuk-isuk susulan Ustaz Mahmud Haji Mahmud susulan ayo gitu Pak indung dia kasurupan kan biasa nama teu ilok betul akur balik ke dia cekek salaki siap-siap Pak dicekek Pak geus nyahoan kuring mah ya ganjarana yakin ditilep dong na teh salaki enggak doakeun nu lewat sing batang umurna nuhun ya robbal terus ya Mbak moal marah moal ngambek moal merenahar jadi kumaha ya hadir hadirat hadani Allah wa yakum ajmain kembali kepada maulid Nabi cinta kita kepada Rasulullah dibuktikan dengan malam ini andai kata kita ditanya cinta ibu kepada Rasul cinta mana buktinya karena cinta membutuhkan pembuktian bukan hanya sekedar ucapan. Cinta itu hurufnya ada 5 C-I-N-T-A cerita indah namun tanda akhir gitu wes eta mah kabogo bujangan yang parawan ngobrol hareupeun kandang kebo sampai penting atuh betah ya indah tiada akhir pan indah ben pukra metuk padahal mah eta geus isa ge cucung bae ngobrol duaan indah itulah cinta betul. Maka cinta teh cekolot kurang diawali dengan kisah kasih dan diakhiri dengan kusah koseh nah cinta eta lamun can bahasa santri mah cinta teh ibu al hubbi la yura wa la yumassu walakin yuhasu fi qalbi cinta tidak bisa dilihat cinta tidak bisa diraba tetapi getarannya terasa di dalam dada itu cinta makanya orang yang jatuh cinta itu udah walaupun kata orang lain itu adalah tikotok atau rasa coklat banget cinta telah membutakan segala-galanya termasuk kurang cikeusik pentingnya cinta ke Rasulullah nanaonan pentingnya ngumpul di dia ternyata orang boga cinta ke Kangjeng Nabi hayang diungkap ku Kangjeng Rasul hayang diajak ke Rasulullah hayang menang sapaan jagat biarkan orang-orang sebelah orang-orang yang di sebelah sana membid'ah-bid'ahkan tentang maulid Nabi mengharam-haramkan tentang tahlilan mengharam-haramkan tentang Isra wal Mi'raj biarkan mereka punya hayang yang penting kita jangan berhenti melaksanakan sunnah-sunnah Rasul betul aduhnya bukan supaya sebagian Ustaz apa-apaan itu muludan nggak ada dari sonohnya iraha apakah cekulah di sonohnya aduhnya pada nggak ada zaman Kanjeng Nabi nya Ustaz berarti oh di ditu nak karyo kakak di ditu nak iraha cekulah aja kakak di ditu manggi sahabae aja kakak di ditu di iraha mungkin kakak balik di ditu menang mawa naon gitu cuman enak ih Ustaz namanya gitu atau dia nu gitu mulut nak diawahkeun rajam nak diawahkeun tahlil nak dileungitkeun atuh leungit kabeh proyek kiai sok gagah apa betul kan Ustaz itu kan bid'ah setiap yang tidak dilakukan oleh zaman Rasulullah ketika Rasul ada dan tidak melakukannya lalu dilakukan oleh umatnya itu kan bid'ah ya oke lah kalau mau bicara bid'ah sekarang gini Pak ini aqua zaman Rasul ayat ya Bu Rasul ngaleut menganggo aqua atuh jasana pabrikna ge can aya meureun lewadinya aqua diinum ku urang sebagai umat Rasul berarti ia cai bitu picang ia pica bid'ah iya ulah diinum sebab Rasul baheula teu nginum aqua tadi dinya bagi orang geus teng saya pantala laju manehna ngabidah-bidahkeun ngomong turun tina mobil kakak tahu nggak zaman Rasul tuh kendaraannya onta tahu dong nggak ada kan mobil iya mobil bid'ah pican cekura da itu tante saya tamiceun mobil nah ngalawan kitu mah ulah ku dalil ku logika bae sebab saya mah dalil eleh ngajak elut ka ditu betul apa betul atuh nyosok nyaram-nyaram jelema mulu dan raja bana naonan dibere berkat mah dirinci kita kumaha tah idahar heuak bae Ustaz jangan nanya berkat mulut ngeunah lah kapan bid'ah ge mulutna berkatna mah ngeunah eta nu kitu ngaranna marjuki jalagoa ngabadog beuki sodakoh betul
Urang mah cinta, geus urang nu kikian, manehna nu ngabidakeun kana muludan, katakanlah geus manehna mah teu boga duit dan geus kitu wae. Urang mah boga duit, hayang diaku umat Kangjeng Nabi. Wa man zada Allahu ajrahu. Cek Kangjeng Rasul, saanu nambah-nambah kana pahalana, kana pagaweana bakal ditambah pahalana. Urang mah Ahlussunnah wal Jamaah. Ajaran nenek moyang urang eta lastari. Ieu teh min jumlatil budaya. Nek di kumaha ge moal bisa leungit. Da kumaha urang mah pan hayang sedekah we teu eureun, bener tah? Ngumpul kabehana ieu hayang diaku umat sebab cek Kanjeng Nabi, man ahya sunnati saha jalma anu ngahirup-hirup sunnah kaula, pakon ahabbani berarti teh jelema pogoh ka kaula, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jeung saha jalma nu rasep ka kaula, berarti ieu jelema bakal asup ka surga, tiuk jempula di surga. Nah, alhamdulillah. Yusarul mar'u ma'a man ahabba. Entar kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sono di surga bersama orang-orang yang kita cintai ketika di dunia. Ibu cinta ka Kanjeng Rasul, muludan belaan pepentingan darariu di dieu laya. Lamun teu make amparan mah ieu cara radi kabehan ieu. Bener kan tah? Jadi naon moal tah kadituna. Tapi karena apa? Cinta kepada Rasul. Dibelaan calalik hayang ngaji babarengan. Mudah-mudahan urang diaku umatku Kanjeng Nabi. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Ibu cinta ke Kanjeng Nabi. Yuk sama-sama kita buktikan cinta kita. Abiran naros. Kamari mencitna muludan. Ayam gering apa ayam cager? Ya, becan ada ayam gering. Nu gering jeung nu cager kumanehna dibariskeun. Katulumpat nu cager. Nu gering deui tewak dipencit garesel wae. Terus, Pak. Terus, awas suku Bu dipake keneh tah tante suku tah. Enggak. Gue terek nangkal pulau pokok barang ada dekat dia pulau paling naik ke bawah mobil. Aduh pada tahu kan ada koneng paling. Terus kan lanjut mal marah mal ngambek mal rambek kan cina mal ambek kan. Ibu punten ketika Raja Mudofar Said memberitakan kepada Sirri Sokoti pertama kali Maulid Nabi di Iran itu menyuruh menyembelih apa? Dala 5.000 onta dipencit Bu. Onta 5.000 dipencit. Tak urang kudu pepencitan ya muludan samampu urang. Ustaz jangan mah teu boga embek geus kotok kelos. Kotok teu boga ustaz anak aya teu nu deugel. Ulah teu nu deugel ibunya anak sok kumaha udah dipencit. Ulah nak nyaritakeun tentang keagungan Maulid Nabi. Baheula di Jelambar dikontrakan ayalah hiji tukang tes cendol. Ngontrak di Jelambar tahun 2006. Barang dagang ka kota di masjid aya mauludan. Eta esna kumanehna diwadahan habak kana gelas diangseukeun ka jero masjid. Para habib, para ustaz, para kiai, abi hayang sedekah mulud. Wayahna ieu es abi pangmamkeun. Beres dari tanah tukang es, isu keneh geus balik ka kontrakan. Cek pamajikana, kakak, kan isu keneh geus uwih. Mana duitna? Alhamdulillah neng, esna sadayana disedekahkeun kanu keur muludan. Kumaha cek pamajikana? Tah, salah kiai teh baheula ge, kitu bae. Biar tekor asal kasohor bae. Balik makai mah teu mawa duit kon, beak es dikeun ka jelema. Pan biasana kitu. Salakina mah ngomong sakecapan pamajikan mah 17 kata. Natakan geus saretuk bae tah salakina. Ya parae dieu. Atuh kumaha jarang da dirang ka deui sing nu aya. Duda mah jarang, bener teu? Terus kan? Singkat caritana disingkatkeun kudu nyarita. Cek eta tukang es kula boga nadar satahun kaharep di dieu endek nabung jeung naon endek ngayakeun muludan sorangan bae di kontrakan. Singkat caritana lebah datang muludan deui ibu manehna ngabobok ceng-celengan dibuka menang duit 1,5 juta. Cek manehna neng berangkat ke pasar lah tukang es bu sabaraha titi sapoe eta ngasupan ceng-celengan paling 2.000 3.000 untungna sabaraha sih gedena bener teu? Tapi dina jero hatena geus bener niat hayang ngagungkeun Maulid Nabi. Neng berangkat ke pasar, pamajikanna balanja ka ditu, ka pasar Malimpe.
meuli kotong meuli segala-gala nyieun besek 200 biji sore anggeus amanat lah ka RT teh cek tukang es wayahna engke penting pangumumkeun aya muludan di imah kula wayahna ka masyarakat bejaan diundang muludan ku tukang es gitu nya singkat caritana ibu eta masyarakat diumumkeun sampai ke Jakarta para jamaah sadayana urang diundang ku tukang es tas isa muludan ngariung di imahna cek masyarakat ye tukang es ngayakeun muludan paling kecai putih geus aing mah hayang hadir barang bener bae ibu ditungguan jam 8 jam 8 jam 10 jam 11 jam 12 jelema teu aya nu datang tong boroni anu diondang nu ngondangna ge RT teu datang RT aja sedih eta tukang es ongko RT mah boga prinsipna kieu pan aing mah ngondang doang geus aing mah datang aing mah teu diondang biasana nu tang ngondang teh sok kitu terus kan ceurik eta ibu tukang es nangis ya Allah Gusti nasib kula jelema teu boga hayang ngondang hayang ngadekeun muludan demi Rasulullah demi Kanjeng Rasul kula boga milik saleutikna ngumpul-ngumpul satahun medung kunaon ieu tetangga nu datang hiji-hiji aja singkat caritana teu kebal jam 1:30 peuting nuju ngalamun manehna eta panto anu ngetrok panto kontrakan Assalamualaikum paket apa yang paket bae dibuka eta panto di jero kumanehna cetrek karena jelema susah bu pantona teh sasadana engsel teh malaran pan anu sugih mah siup gua blek sugih gablek tapi eta anu sugih dibuka pintu burina pintu lawangna cetrek korek pantesan sugih eta mah pelit ieu terus kan lanjutkan barang dibuka blak kaget eta tukang es ningali jelema dedegan kasep pakai baju serba putih cahayaan pamempek teu katingali kumaha cek eta jalmi di luar wauh teu henteu anjeun ka kula cek tukang es henteu ari kitu isa ana Muhammad ibni Abdillah dongkap ka dieu sejak kehadiran maulidan anjeun geus ngondang ka masyarakat tapi teu aya nu datang kula ieu Muhammad bin Abdullah datang nekariung ka dieu ditingali eta besek anu ditumpukeun di lebetnya ibu lep leungit sadayana teu aya ningali deui keluar teu aya rombongan tadi berarti tukang es langsung ditebungan Kanjeng Rasul kisah nyata hayang ngagungkeun muludan pan hese tah yang ditebungan langsung ku Kanjeng Rasul ibu hayang bener dagang es jadi suka bear Masya Allah. Kisah pertama. Yang kedua ibu ya hiji pamuda baheula di Basro pagaweana tukang mabok tukang judi teu euneun bahkan eta selot geus jak sabaraha warung utang eta dina hiji mangsa muludan langsung manehna tobat ka Allah meuli baju anyar sodako jelema dikumpulkeun tah ngariung di Basro bu singkat caritana beres muludan maot eta pemuda maitna dipikeun ke tempat sampah bau dah ieu cenah moal bener cenah ieu mait cek masyarakat jadi mah bedegong pan tapi ternyata peutingna sanggeus mijeun eta mait masyarakat Basro ngimpi bareng ngimpina sarua bae sapeuting ngimpina naon masyarakat Basro cek eta sawara tampihan kuburkeun nu hade eta pamuda lantaran eta jelema kakasih kaula manehna kuari geus aya di surga kula lantaran naon ngagungkeun bulan Maulid setiap muludan manehna ganti baju sodakoh teu eureun ngariung teu eureun ka dieu ka ditu tiap aya riungan didatangan ku manehna sanajan teu diondang ge datang bae eta atunya pan bulan-bulan mah kitu terutama santri asal aya anu hurang garuang-garuang nak muludan dianu kira kibelo make kope jeung samping kurang pura-pura lewat bae nya acara kayak gerokeun cenah gitu pura-pura lewat emang dia ngariung tah eta nu disiaran ternyata eta
pemuda nu di Basra teh ibu di surga yang cek ku Gusti Allah disimpan. Pemuda tukang maksiat lebah bulan mulut tobat mau. Ya Allah ya Rabbana ieu hebat jasa muludan. Aya deui baheula ibu Siti Robiah Al-Adawiyah boga anak parawan. Hayang muludan teu boga modal. Akhirna anakna dikuas naik ka dieu anak. Manak muludan teu boga duit. Nedak teu dijual. Cek anakna, "Ma, hari ini demi ikhlas demi Allah demi Rasulullah. Nek siap tidak di masalah nek dijual kumaha ka pasar." Bener bu, dijual anakna. Dijual anakna. Menang duit 200.000 balanja meuli daging oregen beas. Alhasil nyieun besek di wedong tuan es tadi. Barang menang sore umumkeun ku RT. Masyarakat kampung Cigesik diondang urang kurang dak susah ndek muludan. Wayahna datang ka imahna dipeting diondang jam 2 jam 3 jam 8 10 11 sampai jam 12 sampai jam 2 sampai jam 3 eta nu diondang eueuh nu ngondang teu datang. Siti Robiah Al-Adawiyah nangis ka Gusti. Gusti, abi hayang ngabagjakeun Kanjeng Rasul. Sampai ngajual anak kami korbankeun kunaon ieu nu datang ka hiji jajan. Teu kebal aya nu ngetrok dewe pantona. Sasadana dong tadi malarat deui bae. Jelema susah ieu. Datang kadinya brai pantun dibukakeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apal teh kula saha? Saha kitu ieu? Ana Muhammad ibni Abdillah. Siti Robiah ditepungan langsung di beko Kangjeng Rasul. Kula sejak ka dieu rek kehadiran hulu dan anjeun lantaran anjeun nyeun besek jelema udara datang neuk dibawa ieu besek kula. Dicileut eta besek lek leungit sabalen rombongan nu tadi ge teu aya. Indah bu, hidup di tepungan langsung ku Kangjeng Rasul padahal susah. Urang anu sugih ulah sok pura-pura, ulah sok ngeupeul. Aya mulu dan geura-geura urunan panggedena. Datangan panitia ieu lah ti kula panitia 20 juta khusus jeung kiai. Nah, itu eta karak jelema sugih. Akur doakeun kurang nu sugih mudah-mudahan sing tambah jembar. Calon dewan di lembur urang mudah-mudahan sing menang sing kabul hajatna doakeun kabehannya geus ari aya tatangga mah aya dulur gampang dilebatur deuleu oh ieu putra daerah lamun si menang gampang kabatur pasti nama tatangga heula nu diurusan eta bae colok matana sasaman. Betul apa betul? Nah, barang segitu cek Siti Khadijah, cek Siti Robiah Adawiyah, ya Allah, ulah ternyata ditepungan langsung ku Kangjeng Nabi. Ibu hayang ditepungan tadi langsung. Masya Allah hayangnya, yakin hayang? Cigisuk jual anak kabehan. Tadi hayang. Ulah makin dosanya, di mana ayah baik. Nah, bisa dijual atau kotok tanah baik jual. Kotok sah Ustaz, tetangga lewat. Pelajaran itu benar ya ulangnya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Adab tentang Rasulullah wabitos dicarioskeun. Keutamaan maulid sudah diceritakan. Semua sudah dibahas. Ngomong mah hayang keneh. Ngan iya awak kaburu capek. Jadi suku larek ka kandang sapi, nak maraban sapi. Ieu mah hampura kasadananya. Abi hitung-hitung kalau surur ka dieu. Kabehan, ku abi didoakeun mudah-mudahan sing calageuran ulah wa kaudang engke heula engke diuk deui lamun can aya doa nitip ulah wa bubar nya komo keur ngadoa urang leumpang eta berarti panas ngadenge doa cek Kangjeng Rasul biasana nu kitu mah titisan setan nya cicing heula kae sepuh urang ngadoa. Ayo bebarengan ibu, bebarengannya kurang munajat ke Allah, minta dihampura dosa, hayang supaya takorup ke Allah, hayang didekatkan ke Allah. Hikmah maulid Nabi, mudah-mudahan sadayana urang diaku umat ku Kangjeng Rasul. Ya Rabbal khutbah sopak wadah makadar candak anu sae nanti diri abdi piceun anu gorengna lamun aya nu hade anu aya nu tepat eta dongkap nanti Gusti Allah tapi lamun aya nu salah ieu dongkap nanti abdi anu namina kipeluh teh al jahil wal fakir jelema miskin ku ilmu miskin ku pangarti dongkap ka dieu ge abdi mah lain rek ngaos tapi abdi mah lain rek nyaramahan ibu lain arek nyaramahan ka sepuhan justru abdi dongkap ka dieu bade nyorogeun kana sepuh-sepuh abdi di dieu.
naik sado kaparung panjang kudana abruk-abrukan pidato maula panjang-panjang betengkula nangis kukurubukan. Angkat pandangan saya, angkat nuluhur balik ke dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.